Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun pribados ngaturkeun nuhun anu sakumaha parantos sampun berita kaayaan ahli pangawasan sigana masih kena segut hadir ka Madrasah Cibantar ngaturkeun nuhun ibu-ibu jeung bapak-bapak dan bosan karena pengawasan. Mudah-mudahan paranjang yuswananya barokah umurna digampilkeun milari maisana disalametkeun dunyana jeung akhirat. Anu sami-sami ngariung subuh Jumaah di dieu anu ayana di Bandung, di Cililin, malah di Jakarta. Nu panasaraneun kamari mah Ibu Haji di Jakarta panasaran yang terang Cibantar. Alhamdulillah. Itu jam 10 setengah 5 di dia balas lumpat teban yang di ke Cibantar. Ayeuna tuh di ditu deui ngaturkeun nuhun ibu-ibu ngalongo ke Cibantar. Alhamdulillah. Sadayana mudah-mudahan nu ngabandungan pangaosan subuh Jumaah dina YouTube ge di mana-mana. Mudah-mudahan kalebetkeun kana santrina Abuya Jakaya Ansori himahna nyeusup ilmu nu aya dina Jami'ul Mukni paranjang yusana barokah umurna gampil milari maisana salamet dunya jeung akhiratna. Berikut ahli urang sadayana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Haji teraskeun hanca. Bismillahirrahmanirrahim. Kaopat akur jeung carita anana tapi teu akur jeung dina buktina. Kaopat akur jeung carita anana tapi teu akur jeung dina bukti. Kaopat akur jeung carita tapi teu akur jeung dina bukti. Teraskeun deh, teraskeun. Cara Yahudi manehna ditanyaan ngajawab yen ujar putra Allah pisan. Yahudi manehna ditanyaan cara Yahudi manehna ditanyaan ngajawab yen ujar putra Allah hiji deui. Padahal jeung buktina mahan teu akur da Allahan putraan Nabi
ujer padahal jeung buktina mah henteu padahal jeung buktina mah henteu hiji kentina kaopat kaopat tapi teu akur jeung dina bukti cara Yahudi manehna ditanyaan ngejawab yen ujar putra Allah bisa padahal jeung buktina mah henteu akur Allah henteu putra Nabi ujer. Alhamdulillah wasyukurillah keur bahasan sifat nu wajib dirusul wajib akli ayana sifat wajib dirusul teh sidik teh nu wajib akli ayana sifat dirusul sidik amanah tabligh jeung patona jadi aloma 20 timiti wujud kidam jeung satuluyna ti Kangjeng Rasul mah 4 nu wajib akli teh nu kahijina sidik aya dirusul anu pandangan hukum syarat terhadap sidik dirusul aya 4 hiji syarat ngawajibkeun rusul kudu sidik jadi ladang sidikna digajar mun teu sidik mah dirusul ge diancam ku siksaan kaduana syarat memperkuat wajib akli sidik dirusul sab sidik dirusul wajib cek akal dikuatan cek syarat ge diwajib ayana sidik dirusul teh jadi kaduana memperkuat syaratnya karena wajib akli sidik dirusul katiluna terhadap umum jalma mukallaf kudu percaya nganggap karena sidik rusul untuk percaya karena sidik Rasul jadi umat lain umat Kangjeng Rasul bakal kasafaatan kaopatna masih terhadap jalma mukallaf kudu taat nuturkeun sidik Rasul ancek para ulama ari sidik teh kaolna nyebut sidik teh aya 4 mun urang can apal tiba-tiba kaul sidik aya 4 teh ti mimiti ayeuna we mimitina urang rek kanyahokeun sidik teh eta aya 4 kaulna hiji ayeuna kaul sidik teh nu aya di Rasul wajib akli nu kumaha bener ucapna bener tekadna bener nyatana la ilaha illallah cek Kangjeng Rasul teh tekadna teh nu hak ditaatan ku sakabeh makhluk kecuali Allah jeung nyatana nya kitu itu sidik di Rasul ai sidik di mukmin nu mana sidik di mukmin mah anu tekad jeung nyatana akur carita anak mah teu akur eta sidik keneh tadi mukmin jadi mukmin sakurang-kurangna waya imanan teh kuduna tekad jeung nyatana akur seperti kumaha ye ditekan mukmin teh kudu ngaku pangeran ka Firaun na zaman Firaun ana rabbukumul a'la lamun teu ngaku pangeran ka dewek cek Firaun teh ku dewek disiksana teh dibunuh teh padewek teh bisa ngahirupan jeung maehan
di situ percaya sok ka dieu tempokeun ku maraneh mau pamuda duaan cina nangtung hareupeun Firaun nu saurang ditigas punukna ngajopak pa itu aing linu bisa maihan saurang deui jung sia lumpat pilih lumpat tuh aing bisa ngahirupan ceu Firaun teh tapi teu bisa ngajawab Firaun ceuk anu ngupingkeun ye pangeran mah anu bisa ngadatangkeun poe isuk-isuk surupna ka kulon pabuburit cik sok silaing-laingna bisan teu nyurupkeun panompoe kawetan isuk-isuk cina surup da pabuburit cina tanggal ti kulon teu bisa kitu mah cek nu ditekan ngaku pangeran da sidi paehan ka Firaun teh ngan ngakuna teh lisan hungkul hatena manekadkeun bahwa Firaun teh lain pangeran tah jadi tekadna jeung nyatana akur ngan jeung lisanna teu akur mukmin eta kitu teh anu munafik nu kumaha sidik dina munafik akur dina munafik nyebutna pangeran hiji tapi cek hatena meloba pangeran mah ngan kitu teh deukeut mukminin we sia ayeuna dipaehan gitu teh. Nah, itu munafik pangeran hiji pasti katena loba pangeran di urang ge sok loba jaman nu nyieun pangeran tukang tani nyieun pangeran kana gemuk jadi ayeuna paremontok teh di gemuk lu ngamontokeun teh geus aya gemuk mah pangeran mah eureun teu ngamontokeun majal maneh teh pilu kaopatna sidik teh di zaman nu kupur nyebut ayeuna pangeran boga anak cenah ujer budak Allah eta teh cenah duka cikalna duka adina teh padahal mah Allah teu putraan Nabi ujer tuh eta teh ceuk tekadna jeung caritaanana akur ngan jeung buktina mah henteu akur tanu kufur mah kitu Yahudi ditanyaan gitu nya boga boga anak Allah teh ujer ngan kakara hiji meureunnya budak Allah teh ujer padahal mah Allah mah peputraan Nabi ujer tapi nyebutna boga budak Nabi ujer kupur eta Yahudi pantes eta teh akur cek Yahudi eta tekadna jeung caritaanana ngan jeung buktina mah teu akur itu eta teh sidik di rusul mah nu bener ucapna tekadna jeung nyata itu sidik nu wajib akli di rusul urang ditanya cek batur ieu sidik anu wajib akli di rusul teh sidik nu kumaha teh sidik teh tah balikeun aya sabaraha sidik teh deui tuh ya lamun teu bisa nyaritakeun meureun teu apaleun teh bahwa ayeuna sidik teh kabagi 4 kaol gitu ngan ari ayeuna mah insyaallah nu sok ayeuna ka Cibantar mah paling can apal ningali kana buku nanya tak kada ngeureuyeuh we gaduh ladang kalapaten tong kabeh dianggo jajan baso selapkeun keur meuli buku timimiti awalu wajibin alal insani supaya urang teh kaasupkeun kana golongan nu bakal diasupkeun ka surga ma'arif di dunya diasupkeun surga ma'arif isukan diasupkeun surga mahorib surga mahorib surga nu paesan surga ma'arif surga ma'rifat ayeuna ka timimiti awalu wajibin alal insani lamun can apal keneh teh tah jelekeunna kaajengan isukan di masa teh maneh teh mang teu nyaho ayeuna awal wajibin alal insani teu ari kitu teren mapatahannya guru maneh teh tanyakeun ka guruna cek guruna sok kuring mapatahan ngan si eta mah tara ngaji sedeukeun ka manehna jadi nyedekeun ka urang isukan matak
urangna ulah betah-betah teuing teu ngaji teh. Lain umat Kangjeng Rasul nu tara ngaji mah nu bakal diasupkeun ka surga, nu tara ngaji mah lain umat Kangjeng Rasul bakal diasupkeun ka surga. Tapi umat Kangjeng Rasul nu bakal diceungceum di neraka, luka lila diceungceum duka sakedeung. Ngan boro-boro lila sakedeung lah, dampal sampean nincak polo jadi ruhak. Moal ngeunah kitu teh moal. Cenah arek wayahna we sabah sanajan sabar ge akhirat mah udah daguaneun tuh beda jeung di dunya tisuk sabar nepi ka burit aya suruk panempoe peuting poek sabar we nepi ka isuk aya caang ari geus bijil panempoe di dunya mah aya daguaneun caang jeung peuting teh akhirat mah abadil abad mana tetep hukum sakabehna waktu ti awal nepi ka akhir tungtungna gitu-gitu. Kakara datang ka kubur ge teh geus karaos urang teh hanya kana hayang dibalikeun deui ka dunya. Batur ngabring kana pengajian subuh Jumaah. Belaan tinu jauh ge na YouTube teh. Sakitu jauh naga di Sumedang haladir kan hayang terang Cibantar Jakarta ge hayang terang Cibantar seueur keneh nu can ka dieu hayang terang Cibantar matak sok mah diketuk nu sok ngaji dina YouTube sina ka Cibantar sanggup nyuguhan bapak-bapak piraku teu sanggup nyuguhan mah nu anehna mah dawegan we di dieu mah gampang ari nilas mangaranana dawegan itu alhamdulillah wa syukurillah keun we urang teh lumayan kagiringkeun semangat ku anu sejen tah ngan lamun ayeuna deukeut teu mah ka Cibantar kagok deukeut tara we ngaji sakali teh ngan lamun disebut mah ulang Cibantar kuring ge ngan ulang Cibantar utara hadir kana pangajian tuh teu didaftarkeun jadi santri abuya Jakaya Ansori malah nyebutna lain keur urang eta mah sok ajaran lain keur urang atur ga areraeun nyebutkeun lain keur urang teh malah hanya kaleun hanya katu tibareto milu ngaji teh ya tinggalin ka cida keun mengeureuh we tinggalin oge nya gitu jadi ka sawah ge bisa ngaji di sawah ka pasar bisa ngaji di pasar mun teu apal ilmu di sawah tanyakeun ka lanceuk ka di ka tetangga ka baraya menang naon tina ilmu di sawah teh kena Allah numurukna wattaqullaha wa yu'allimukumullah jadi guruna Allah jadi tukang tani ngaguru ka Allah tukang dagang ngaguru ka Allah untung anu pohara sampurna manusia lamun geus bisa ngaguru ka Allah wah jelema rahul cenah ngaguru ka Allah keun heulaanan mah dibutahul ge isukan teh bakal kaharti ngan ayeuna can kaharti we meungan dibutahul keneh wallahu a'lam bishawab.